Bismillahirrohmanirrohim. Wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya ke Sunda di mana biayana. Alhamdulillah ayeuna bagian anu ke-22 dina jejara carita Talaga Getih karangan Amboros. Sakumaha nu kantos disungsi dina bagian anu ke-21. Pedaran Mang Dedi kasapihuan cijina mangser medarkeun kaayaan alam kipeting di lembur Cibodas. Khusus nama atau di bumina Bapak Samip nu harita ngayakeun tahlilan nya kalayan di kokojoan ku kersana Bapak lebih setempat. Ngan nya kitu atuh datang arwahna Nyi Utari nya. Kumaha atuh para pamirsa lajengan nai carita langkung paos nama mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana. Kaayaan alam kipeting di lembur Cibodas khususnya di imahna Bapak Samip. Kaayaan harita atau matak kukurayeun sedengkeun aya sirah awewe anu asup kana lawang panto. Imahna Bapak Samip ngageuleuyeun sedengkeun awak di tukang atuh bareok harita jalma-jalma nu tahlilan harita teh. Ngabareok nyedak ka jero imah, ari imah kurang gede area saleutik. Ai panto molongo da urut tadi buroraan bisa ditulakan. Anu harita mah anu dariuk dina gulodog mah Basanip mengeselus-selus di tadi oge ting kamararana. Nu aya teh ngan sesana we hungkul anu ngariung di jero imah. Kulantaran atuh eta sirah asupan lawang panto sedengkeun dituturkeun ku awak anu eueuh sirahan. Estuning mata kukurayeun atuh ting cereuting keleuweuh. Harita terus nyeret nyedak atuh harita. Di jero imah brag-brigrum jelema loba teh atuh harita teh. Leye atuh harita silin borobot atuh kadinya leye ayu melincang. Keleuweuh disangkana diusap jurig meureunnan. Aduh, beriok jalma teh atuh nyocok harita teh di lawang pantu dapur. Jang Ahmad ngarti harita kena oge dereg-dereg lupat ke dapur. Terus eta tulak dibuka. Burusut jalma-jalma teh. Atuh daek teh daek Bapak lebe leye deui harita kene atuh katincakan kumeh sakabeh anu hadir di dinya. Atuh harita daek teh daek lampu atuh angin nganyewuk atuh ka jero imah. Hiuk kepes atuh lampu ge pareum atuh keleuweuh deui harita teh. Sadengkeun aneh ari sirah anu buntung mah kakalayangan teh kaciri ku saarea oge. Sedengkeun Bapak lebe mah harita teh harita manehna jajampean harita jampe kitu jeung minang kaganggu bismillah mah bismillah ngamimitian ngan ai anggeus henteu da kumaha atuh leye sirahna katincak leye atuh cungcurungan tungtungna mah ripuh Bapak lebe teh sedengkeun jelema nyedak muru ka dapur arek kalabur ti jero imah. Yang Ahmad atuh harita rungah ringeus sedengkeun indung jeung bapana aya keneh di jero. Sedengkeun atuh Mbah Samip atuh jeung pamajikanna mah nyelongek asup ka jero kamar. Sedengkeun eta sirah teh ngan harita teh
Areo atuh jamat harita anu nongeng aya, anu majus oge aya. Tunggu cara tuh aya. Jaba poek di ongko ting cerewet di jero imah teh meuli brubrak. Untung teruntuh oge. Jadikeun bapa labe mah ngajemprak eta lee deui anu ngincak terus nyu udah pungguh dina lawang ka dapur palabe teh diukna teh. Tungtuna mah harita bubrek harita. Cedak itu rempayak atuh jelema nu pangheulana kaluar ti dapur harita teh ngarumpuyuk jadinya atuh jadi menat jelema teh. Tungtuna mah atuh paungku-ungku kabeh di dapur. Sanggeus kitu atuh terus harita kena oge eta sirah teh kakalayangan cadegeun awak harita kakarak asup ka jero imahna Bapa Sanip. Mung kadenge aya sora awewe anu ngomong soran teh ngirung mata kukurayen mulas melis estuning mata pikawatireun malah kadenge angin-anginan sakabung tarik sakabung mah laun gebeg atuh sakunu aya di jero imah teh harita kabeh oge reuas rai-rai bulu punuk pating puriding malah jajantung oge jadi ratu tutunggulan kesan tiis meuning nyorolo sabab kusara oge jelas pisan kadenge pisan aya sirah anu kakalayangan bari jeung ngomong abah-abahan tu sorana ge sora awewe sasambat teh ka Abah Sanip jeung ka si Ambu oge ka Jang Ahmad estuning matak pikawatireun jeung mata keueung atuh harita marabe aya nu nyalukan ka Abah tiluan ieu nyasa aya tah Bapa Sanip ngomong atuh kapala be bari jeung culang cileung ari nu hatena mah jadi deg-degan kitu deui atuh si Ambu jeung Jang Ahmad harita sarua Bapa labe harita keun bah ulah geumpeur kan bae kusim kuring lah urang parancahan itu cek Bapa labe jiga nu heueuh wani baun anu tenang pisan sabab memang Bapa labe mah geus biasa sok nyang hareupan anu kana ditu. Nyai, anyaking ulah rungsing kumarembing, ulah melang sumareang, wayahna hidap atuh kudu daek narima kana kadar, kudu nampi kana takdir, sabab hidap mah geus lain-lainna deui, pinah alam, sarta geus beda alam jeung na deui. Tong aya nu dipi kamelang, sabab indung bapa hidap mah aya anu ngurus nyata lanceuk hidap. Berar geramiang ayo namanya serta cicing di tempat nu dimarna indung bapa jeung lanceuk hidup oge geus ridho serta ikhlas geus ayeuna mah tong ulayaban meuring cicing we lamun heueuh mah hidup nyaah ka kulawarga. Ana jereuleu seuri Bapa labe harita teh babacaan sabisa-bisa we da can apal kabeh cenah karek diajar marancahan anu di luar. Siu atuh sora angin ngageuleuh ngaguru estuning mata keueung sakur nu aya di dinya mah kabehna oge atuh jarampe eueuh anu ngaromong ting jempe teuing kapaehan sabab memang bener jempling pisanan katempo awak we anu ngalaleper samalah lamun ti beurang teh mah geus pasti atuh kana beungeutna oge parias paralak kana kenteng aya anu ngawuran kajene denge pisan terlekna sora keusik jeung batu leutik rei atuh sakabeh jama anu aya di dinya. Ijero imah mah bulu punukna muriding jeung pating puringkap estuning mata keueung. Bapa labe meni harianeun geuning ka uing teh kalah nita ini kuring sangsara tolongan kapala tolongan. Cek eta hulu atawa sirah nu kakalayangan kitu cenah cek arwah nanyi utari nu aya kakalayangan harita di jero imah
gebeg sare oge atuh. Nu jero ieu mah harita ngarasa reuas sabab eta arwah nu aya di jero tenggeus asup aya di imah samalah atuh harita. Tinggal gugu kena parancahan bapa lebe hare-hare we jeung teh ting kurang mati sugan doa na palebe teh da geuning kelaka terus ngawuran kempeng. Astagfirullahaladzim, gaduh ting anak ding jimat awak ing utari geus hidap bat kudu ngalaman katalang sara kawas kieu. Cek bapa lebe harita bari jeung derek-dek babacaan deui. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak lebih hari tengah gerenang ngomong sorangan ting babacaan naon tong harganing batur anu ngadengekeun Mang Dedi sorangan datenya datena baca ting ayat naon panon harita kene oge bapa lebih teh mencrong keluar beureuh atuh harita upadon bapa lebih harita aya salah saurang tangtungan awewe anu memake baju bodas keur nangtung tapi eueuh sirahan sabab atuh sirah nama atuh muter kakalayangan di jero imah. Tapi kitu nate ukur kitu katempo ku panon bapa lebe wungkul da anu sejen-sejen amah teu bisa ningalina naon. Kereyeum deui bapa lebe teh babacaan tapi ukur dina jero hate we ngan ukur katempo bibirna we kunyam-kunyem. Palebe kakak aku mah atuh ya etos kieu palebe nah saha anu di luar teh nah arwah pun abdi eta napi yang aman ulah gempeur jang ulah sieun jang da moal ngaganggu ka urang mah ka dieu sote hayang pamitan ka kulawarga sabab manehna teh ngarasa berat kitu cenah mah tuh cek bapa lebe harta ngawalon kana pananya jang Ahmad. Dada teuing Nyai Utari adik akang rei atuh Cipanu jeung Ahmad ngembeng hatena asa rajet mun ras inget kanu jadi adina malahan mah lamun bisa mah hayang nulungan geus yang Ahmad geus cek kudu sedih geus cek kudu jadi pikiran keun bae si Nyai mah sina mulang moal naon moal angguran mah doakeun ku hidap ulah kendat sakedatnya sangkan manehna ngarasa tentrem di alam anu anyarna. Mangapun bae abdi moal kendat mah bakal terus ngadoakeun ka manehna Utari adik akang jika ditu geura balik ada Nyai. Jang Ahmad ngomong kitu bari jeung ditujukeun kana jadi adina khususna mah kana sirah nu kakalayangan. Pocapkeun atuh arwahnya Utari anu aya di luar. Manehna oge ngadenge kana omongan lanceukna. Nya sanggeus kitu mah tu keuleung eta awak nu teu make sirah teh harita indi talaunan ninggalkeun eta imah terus atuh ngalayang harita kana taneuh. Tapi henteu napak dijajakeun lucung nasora anjing nu babaung jeung gelebugna angin anu seahna guruh nebak kana dangdaunan pating korosak jeung pating aroyan. Sanggeus aya kana sawatara waktu majab sora anjing jeung sora angin teh leler kaayaanana balik deui cara biasa. Alhamdulillah nuhun ya Allah nu Maha Agung yo. Cek bapa lebe ngucap syukur bari jeung katempo rumenghep naik napas anu panjang. Lebe nah aya pun adi teh bet jadi kitu teh teka hartos palebe
Yang mas, guys, tunggu akan ngomong ay nama. Sabab ay nama tu lain waktu nu hade. Sok, buru kwento itu lampu pada mengrahurungkan. Atos barbe atos. Oh syukur atuh. Kaya mun geus hase tang cukup baik diomongkeun nya ka hidupnya. Ayeuna mah dah manehna oge geus mulang. Mangga barbe atuh. Kami kitu barbe. Nya sanggeus kitu mah prak bapa lebih teruskeun deui hancang ngadoa. Anu tadi mah teh pararuh ureunan. Harita kene oge terus atuh dibeberes ditugaskeun deui. Jeung anu ngarariung tadi sina areling istighfar cenah cek bapa lebih teh nya jalma-jalma nu tadi sayeun culang cileung teh jigana bae atuh ayeuna mah geus rada tegar deui lampu geus surung deui ngan hanya kadaharan maka galei nya sanggeus kitu ngalinge dua pugu kitu hulu buntut nama atuh nu penting nama padu rame we cenah meureun itung-itung babarakan boga imah mangsa alam harita teh beuki peuting bae saterusna manu ngariung teh nungtutane baralik ka imahna sawang-sawangan disirikna bari jeung lalumpatan deh puguh baluas teh kasugri para wargi panjangna alam peuting dina ieu carita teu kacaturkeun urang kocapkeun isukna we isuk-isuk. Mangsa alam harita teh kirawanci isuk-isuk manuk recet di sarada patembalan jeung pada baturna kaayaan di lembur Cibodas harita muni rame nyeburkeun harita teh muni guyur ibur aya juri gulu cenah ka imahna Abah Sani muni ket katul tel tong harganing aya kajadian kitu najan nu acan nyahoge harita meni pepeleukeuh ngomongkeun menang ngadenge ti batur kitu kieu cenah aya jurig asup ka jero imah sirahna hungkul awakna mah dina golodog aya nu ngomong kitu teh pokona mah mata krame we mangsa nyerelekan teh karasa nincak pecat sawen gue kurang leuwih jam 11:30 jam 11:30 berang Jang Ahmad kalek balik tas ngarit di kebon nya terus we atuh buru kapipireun imah dalila oge atuh geus go ka kandang domba bari jeung terus cageun tanggungan kop atuh kana jukut malah terus saya diparabkeun ka domba anu katemponna pating korejat bae jiga nu geus apal Gek Ahmad teh diuk dina bangku ngadon ngareureuhkeun ka cape bari jeung nempukeun domba anu keur nyaratuan mending ngagares bangun lapar lang Jang Ahmad ngahulang jiga aya anu keur dipikiran sabut keur kitu di buruan imah kadenge aya sora lalaki uluk salam Bundan Jang Ahmad keur aya kitu bundan lalaki anu uluk salam teh kadenge ngageroan ka manehna deregdeg atuh Jang Ahmad harita kaharep gok tepung Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh geuning aya nu ngageroan ka kuring ieu teh sahanya tapi apal sorana Kang Atang ye Jang Ahmad harita terus atuh kura-giru nyampeurkeun muru ka buruan imah teh kungsi oge geus nepi ka tempo aya tangtungan lalaki anu kenangtung utelian memang bener Atang nya terus ku Ahmad harita geuning Kang Atang aya naon Kang ngageruan kuring Jang Ahmad nanya ka Atang anu geus melong ngadenge kitu Jang Atang ret ngareret nyarenge seuri bari pok harita
Ini kebenaran pisan Jang Ahmad teh aya. Baru tadi nama arek ngaleos akang teh. Da sugan teh atuh keur eueuh. Aya puguh kuring teh di tukang tadi teh. Kang, arek balik narit. Hayu atuh Kang urang ka jero yuk. Ngerasa se ngobrolna yeuh. Cek Jang Ahmad ngajak asup ka jero imah. Kajang Atang. Bari kalacan unggah kana golodong. Teu kudu jang lah jadi belah. Teu kudu asup ka jero ieu mah da molila. Ka dieu teh rek aya anu ditepikeun ka ujang, tapi teu kudu asup ka jero imah lah. Mending oge hayu lah ayeuna mah. Milu we jeung akang ka ditu. Hayu akang. Nah aya naon atuh Kang Atang? Meuli bangun anu penting pisan. Ahmad nanya bari rada kurang kerum. Ari hatena mah jadi penasaran. Oke Jang. Tadi akang teh balik ka rasulunya ti leuweung tadi teh yeuh. Nya terus si akang teh tuh nyimpang heula ka saung anu aya di kidulun talaga. Nya terus da geus sarada lila teu nyimpang ka dinya. Ai tadi nama atuh rek nyokot tambang jeung karung anu ku akang dituna di heula teh. Tapi ai karung nama ngan ukur tinggal hiji cekeng teh ari tambang nama da. Eueuh leungit jiga nama geus aya anu nyokot. Anu saterusna kumaha Kang? Ari nu saterusna kumaha Kang? Kieu itu Jang Ahmad nya. Akang manggihan anu aneh-aneh jadi itu teh. Manggihan naon aneh teh? Aneh kumaha Kang Atang? Ya, geus lah. Tong wakatatanya di dieu. Mending oge hayu geura ayeuna mah urang indit ka ditu Jang Kang yuk. Ngadenge kecap gitu atuh. Jang Ahmad jadi beuki penasaran. Kalawan teu boga mikir pok atuh Ahmad. Ya atuh lah Kang. Ari kitu mah, yuk buru. Jang Ahmad jeung Kang Atang duanana arindit muruk arek ngajugjug ka saung cenah nu tempatna aya kiduleun eta talaga. Nu kabeneran eta teh saungna Atang. Teu kacatur lila di jalan. Harita geus jog aranjog kanu jugjug. Reg-reg atuh areureun hareupeun lawang saung. Aya naon Kang Atang nu sebenarna ieu sabab cukuring mah asa nu aneh-aneh jadi mah asa biasa-biasa we gitu cek Jang Ahmad. Bari jeung rarateret nyetenan kaayaan disebut Derning eta tempat anu memang katempona mah seutik oge eueuh nu matak aneh jeung matak nurigakeun. Ngadenge panengah kitu ti Jang Ahmad pok Atang harita. Nya Jang, memang eueuh nu aneh ari katingalina mah. Tapi yuk, geura yuk urang asup ka jero saung yuk. Cek Atang harita ngajak asup ka Ahmad ka jero saung. Atuh daek teu daek Jang Ahmad nuturkeun breh di jero saung teh katempona aya bale-bale anu dicieun tina awi. Jang Ahmad, ari ieu renda baju saha ieu? Cik apa teu henteu? Cek Atang nunjuk kana renda bodas anu ngait kana tungtung awi. Ret Ahmad ngareret bari terus mancerong kana renda baju anu dituduhkeun ku Jang Atang. Alah, nah geuning mecigarena anu aya dina baju adi kuring eta teh Kang. Nya bener ieu mah yuduh, sabab kuring apa pisan tuh tingali bodas ieu sarua deui. Cek Ahmad beri terus eta renda baju teh dicokot. Malah dititenan kalawan apik. Nu teh lah bener pisan eta teh renda baju Nyi Utari anu soek. Sabab ti kait teh kana tungtung eta awi atawa palupu. Ya cek akang oge naon kitu tah. Sabab jangnya basa layon Nyi Utari diangkat tina jero telaga akang ge nempo. Nya sarua tajeng ieu renda teh samalah malain kuri ieu hungkul nu kapanggih ku akang teh tuh. Tapi yuk geura yuk urang kaluar yuk. Mangge naon deui atuh Kang? Hayu tuturkeun akang. Sabab mengke oge bakal nyaho geura yeuh. Kitu ceuk Atang. Bari ngaleos kaluar ti jero eta saung. Terus lempang muruk ka gigireun saung. Ari Jang Ahmad ngicilik we nuturkeun ti tukang. Breh katempo didinya aya tumpukan regang garing. Ari sisina katempo aya sanah awewe ngagoler we sabelah. Tah Jang,
Sok ditenan dari ieu sena atawa kelom saha ieu. Cek Atang bari jeung nunyu. Mana Kang? Tah eta tah sok geura sidik-sidik. Apa teh kana etana kana barang eta? Alah Gusti, moal salah deui atuh Kang, ieu oge kelomna pun adi atuh Kang. Tiap Jang Ahmad kena kelom anu ngagulir teu jauh ti dinya. Terus dicokot bari jeung dititenan hidangna nengne kelawan api. Red Ahmad teh kena tumpukan regang-regang jeung daun awi anu kawas ngahaja dibugrugeun. Hatena ngerasa heran, Red kana awi leutik anu ngagoler terus dicokot. Malahan mah dipake ngorehan regang jeung dang-daunan awi anu ngabubrug. Ari ieu naon deui nya? Nyah, estuning mata heran jeung kaambu bau hanyir kieu ieu. Naon Jang? Ieu Kang. Sok Jang terus korehan atuh. Da akang oge hayang nyaho, cek Atang harita beri jeung neuteub ka Jang Ahmad. Teh kungsi lagu rehel dina tumpukan tadi teh aya popongkol segede pigelang leungeun. Malahan katempo lamokot ku getih garing. Rupana ge semu beureum campur coklat tapi masih keneh bisa jelas katempo. Sok tempo geura je sing imut ye. Eta popongkol teh jiga urut kakeunaan ku getih. Sok coba we geura sok ditenan Jang. Ku Jang sok. Ceuk Kang Atang harita bari neuteub ka Jang Ahmad. Ya, bener Kang duh. Moal salah deui ieu popongkol teh kakeunaan ku getih atawa ka seberot jiga nama tah. Jang Ahmad atuh jeung Atang harita nitenan eta popongkol anu ngagoler dina taneuh. Tapi henteu diceuk cokot ngan ukur dititenan we wungkul. Ari eta popongkol teh anu harita dicakalan ku Utari teh dina mangsa beuheungna ditebas ku Darja nepikeun ka ngaglenceng sirah nalesot dina beuheung. Malahan maragrag kadat lemah ngagoler teu jauh jeung layon Utari anu getih nanguyumang di dinya. Lah ya bener, tapi ieu teh getih sahanya. Kang Atang, lamun ceuk pamikiran kuring mah moal salah deui tangtu ieu teh getih adik kuring Nyi Utari. Jigana mah di dieu aya nu ngabinasana teh tah sababarenda baju jeung kolomna oge apan kapanggih di dieu. Jigana bae saacan manehna dibinasa jeung tangtu dipaksa heula dipirus dikingkirihit jadi dipaksa kehormatanana. Sok we geura pikiran da mah samata-mata di kia-kia atuh lamun teu di kairong eta nana. Sok bener teu? Nya kitu numutkeun pamikiran akang ge Jang Ahmad. Saha mangkluknya anu geus nyegang ngalakukeun kalakuan jahat sarupa kitu nya. Ceuk Atang bari jeung harita gogodeg. Manehna ngarasa heran. Nah di lemburna teh aya jalma anu tega ngaleungitkeun nyawa batur. Kuring can bisa mastikeun Kang Atang ari saha-saha nama. Tapi awal akhir oge pastilah bakal kanyahoan saha-saha anu boga dosa. Sarta kuring oge mah cicingeun atuh sakuat oge, sakuat tenaga eta jalma teh rek diteangan. Sabab manehna kudu daek mayar nyawa adik kuring ku harga anu mahal. Jeung Jang Ahmad ngomongna melikeun ka ti paparekat. Hate ngagremet hayang gancang-gancang manggihan jalmana nu geus nyieun lampah jahat ka Utari. Ngadenge kitu pok Jang Atang harita. Nya, tapi nahan layona jeung nya jeung kapanggihna teh di talaga deui. Nya, jigana mah sabada dibinasa ku maranehna teh layon adik kuring teh meureun digebruskeun kana talaga. Tapi moal salah jika nama kitu tah. Jang Atang harita ngadenge kekecapan Ahmad kitu unggut-unggutan. Samalaku manehna oge aya nama kaharti atuh pok harita. Terus
Ayeuna arek kumaha atuh jang ieu geus kieu mad. Nya anu saterusna mah ieu popongkol teh ku kuring arek dibawa satarek distoton ka Papa Ici sabab ieu teh mangrupakeun hiji barang bukti anu tangtu bisa digunakeun pikeun bahan panelungtikan pihak kepolisian. Tak kitu Kang, ari ceuk kuring mah nya ya benar urang bawa we atuh nya ieu popongkol hungkul tapi mawana kana naon ieu dapir aku ari kudu digigiwing kieu mah ieu nya urang asupkeun atuh kana karung tapi aya henteu karungna ieu aya karung mah jang hiji deui si saung ari anu hiji dieu mah leungit atuh aya anu mawa apaan jeung tambang-tambangna keun urang cokot ya atuh lah leos atuh harita Kang Atang indit muruka jero saung rek maksudna mah rek nyokot karung cenah sarta tekung silila atuh geus norojo deui sorah atuh ngasongkeun karung jak Kajang Ahmad nya terus we eta popongkol teh diasupkeun samalah ngasupkeunana oge atuh dicempal ku daun cau nu ngahaja meunang ngadadak ngalah. Hayu Kang urang balik kana malah dageus rengse. Nah nya hayu atuh Bral Ahmad jeung Atang arindit ninggalkeun eta tempat sarta teka catur di jalana harita teh geus tepi deui ka lembur. Jang Atang langsung balik meruka imahna sadengkeun Ajang Ahmad terus kebat ngajugjug ka imahna Bapak Ici cenah deuk masrahkeun renda baju kelom jeung popongkol anu mangrupa barang bukti. Cag urang tunda heula tu kayaan Ahmad deundeun heula sakedeung insyaallah kaharep kasampeur deui. Ayeuna urang gancangkeun ieu carita dina nincak dia 2 minggu geus kaliwat dina mangsana layon utari dikurebkeun. Ayeuna urang kocapkeun kaayaan Jang Darma. Sabadana ieu utari eueuh di alam dunya kaayaan Jang Darma estuning matak pikahariwageun. Naon sababna? Sabab ti sarengsana utari dikurebkeun gawena teh ukur cicing we ngaringkeb maneh di jero kamar. Kaluar-luar soteh lamun parang hayang kacai we wungkul. Eta oge sok terus gancang asup deui ka jero kamar teu kabahas biasana. Samalah Darma teh atuh geus sadah bistara indit ka pagawean. Jigana anu geus teu pati malire kana nanaon diasongan dahareun gede gunungna teh. Tara di dahar lamun teu dipaksa mah jadi suda kana dahar suda kana nginum estuning jadi gering nangtu ngalang layung. Sabab naon? Sabab anu aya dina pikiran Darma harita ngan ukur utari we ngan sarupa utari geus tangtu matak jadi buah pikiran pikeun indung jeung bapana kitu deui Ratna anu jadi adina nyatana si bungsu. Amana cik atuh pikiran kudu kumaha ari geus kieu sabadana nyi utari maot teh geuning kaayaanana anak urang teh si Darma bet jadi kitu estuning matak pikahariwangeun da ayeuna mah geuningan budak teh betara daek dahar tara rinu ukur ngabacreuk we ngajajentu di kamar sosoranganan geura. Cag para pamirsa ieu carita urang tunda heula kumaha atuh lajenganana insyaallah enjing Mang Dedi baris nurutkeun di carita dina bari maju dina bagian anu ka 23. Hatuni hulo kumaha rupi perhatosana ujan kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.